ting dah lanceukna Prabu Yudhistira teh ieu nya eta moya Yudhistira nepi ka kuleuh gitu aing teh sabenerna nama asli nama Prabu Siliwangi wah suka nulis naon anak saha Prabu Siliwangi anak Dayang Sumi coba itu ke jauh-jauh ke mana we karep si kurang aja apalin kagak tuh sok maca sejarah aya bener Arjuna di dieu eueuh aya sia nah sia teh meuni mung teh nyaritakeun aya da mah di kumaha atuh meureun aing dipecat karena gitu kan naon kapanggih gua dunungan aing dia ngawenti-wanti ka aing omat saha wae nu nanyakeun Arjuna cenah meureun ada dieu ceuk aing kudu nyarita eueuh oh kitu nya halus tah halus kakak gitu we jadi intel oke begitu ge kapanggih heuh lihat kapanggih di mana karatona moal panggih di Saloke moal panggih kumaha moal panggih rahasia di dieu aing anu nyekelna teu meunang dibejakeun yen abus ka karaton teh abusna guha aduh oh kitu nya nuhun atuh kitu kunci na geus kali sia naon ku aing di podaran sia maneh bongana nyaho Arjuna jadi dieu teuing alah di mana enak pokona moal dibejakeun di mana-manana pokona mah di dieu eueuh Arjuna nah di dieu teh yo aya di dieu nah di mana tuh di jero guha lamun aing boga anak buah kieu dipencit bae sareng sena tahajud teh surat Yasin tilu balikan surat Yasin deui surat Al-Ikhlas 103 terus jeung surat Tanah teu pila sakitu ka Mekah mah eta syaratna aya ka Mekah mah jadi moal macul deui euy kitu teh moal apa sawana dijual man ampun Kang Gading alah punten deh mati gitu mati teuing kulit waru angeun tahu sidugul lain kitu bari barang teu sabaraha jelema teh ngararomong bureutna Semar teh lain ku raya kadut ku ilmu aya nu sok buktikeun aya bijikeun ka nya oeng-oengan teh tutungkusan teh kayaknya sok aja Pak sakuat teh ge bapak mah geuning sok mati ya ai kolot mah beda dina beuteung bapak teh ambulan teh aya genep ilmu lain ulah jauh cing sugan minta doa nanti da masuk dijabah wae mohon mah saya tahu kayak gini nu hese ngajuru nu digotong ka imah bapak kumaha oh nepi ka jajeritan eta nu rek ngajuru teh biji-biji biji akan diusap geuning ku bapak hari teh oh biji paeh nih tampiling siapa yang goblok Kang Lindewi kuy kuya pertapa najar Kang Lindewi ajar Kang Lindewi cahayane hayun sasmita cahaya hayun sasmita
Ayana Ayun Sasmita Ayun Sasmita di pertapan Karangkancana doh iya inggih Sang Pandita Panji Atmaja leres hiji sepuh nu parantos kasipuh ku pangawuruh kasah ku pangabisa kapatri ku pangarti seueur siswa-siswina kaitung ieu Kakasih Bambang Panji Putra anu pangonjoyna di antawis catrik-catrik nu sanesna tahan uji kalayan tutas tina naon rupiah ilmu panemu jampe pamake tungkul hamari kelutat nyembah dari mang sabda ajrih ningali pamor Sang Pandita doh iya ngandika kawedaling lisan mekaten pengandikanipun duduh kasih leres anu geus jadi buah hati kemang soca mustika kula di pawenangan tak geuning anu geus jadi idola para santriwan santriwati nu aya di dieu nah leres bulan yap kaharep diukna kasih kaula nun eyang tapi no damel nampi karena pembagi kalayan unyuk sumanga ngahaturkan semasung kemkoh nyuk panjenengan pengresa eyang doh eta make gumujeng ditarima pujastuti hidup kukula leres kalihna perkawis hapunten tina naon pihak kalepatan cerewet sareng sajabina atuh saling maklum kasih kandenan bulan Jadi hati. kolot naon ngaranna lamun teu bisa ngahampura kana kasalahan hidup kandenan salajengna atuh aya pikeresan naon purwa panjenengan eyang kersani malan aya hal-hal nu rek dipadungdengkeun kasih walah tansah diajeng-ajeng yuk cobi sepuh hai saperkara mah sono dina sajroning hidup tatapa puasa nyuprih pangarti neangan pangabisa nyucruk ilmu pigesaneun bekal hirup di alam dunia leres sabab manusia tanpa ilmu bakal poekeun linglung atuh tangtos bakal silo bakal teu beda ti lempang tengah peuting teu mawa lampu teu mawa obor nya pasti we ti tatarajong mah kudu tangtos sama rampak bulan laras pangresa tah ngan wayahna ai ilmu teh geura teangan lamun eueuh laras kaula nun mun eueuh geura teangan lamun aya geura pake ngan omat ulah di aku dah eta timalan kaula nun malahan di mana hidup geus diansikan ku ilmu panemu jampe pamake teh wayahna tambahan deui ku ilmu jero ulah lahir wungkul ngarah balan pan ilmu teh aya lahir aya batin dupi ilmu lahir teh ieu maca dunya dah Baca dulu. titek-tek nepi ka beunge kudu dibaca eta teh kitab-kitab anu teu tertulis ai anu ditulis mah geus apa leres laras kaula nu taya kitab anu teu tertulis Nu teu aya rengkolna dina. anu teu aya rengkolna nu katempo jeung nu nempo Eta jeung nu kadengi. eta bulan nu katinggal sareng nu katingali anu katingali ieu ti mimiti tutuwuhan doh leres gunung-gunung walungan cai sasatoan jeung sajabana eta bacaeun wungkul
sumuhun delapan sepuh dupi batina balikeun kana diri sorangan dah cenah ngaji mah ulah nuduh kanu jauh ulah nyawang kanu anggang nu caket gera raketan nu deukeut gera deuheusan moal jauh tina wujud moal anggang tina awak aya naon jeung aya saha dina wujud urang gera prak gera pangihan cirina satangtung diri dah eta sepuh man aropan nafsah teh sing saha urang jalma nu geus nyaho ka dirina tangtu nyaho ka Gustina di mana manusia geus nyaho ka Gustina hirup bakal boga rasa bodoh lain teu bisa maca jeung nulis tapi teu umaku tadi dia ilmu jero teh disebut teh ilmu ngaleungit eta teh ke ngaleungit wujud lain ngaleungit wujud eta mah turek pulang paling meureun aya ngaleungit wujud mah sarua jeung rek puak paok jadi ngaleungit di dieu teh kudu bisa ngaleungitkeun pengakuan dina diri laras ulah sagala di aku eta jaminanana sakedeung hidup di dunya saliwat di dunia masa hiji waktu bakal pinangih jeung poe akhir anu-anu harti poe pamungkas raga ditinggalkeun nyawa maut pinggaranana doh sing emut teh kadinga Kesan kasep ngahiyang duka ka mana tah tah saur kata-kata abong kena hariring lain nu kuring tapi kagungan nu maha wening haleuang lain nu urang tapi kagungan nu maha wenang ceuk hariring bieu anu geulis anu kasep ngahiyang duka ka mana bos maut teu cacah teu menak teu pangkat teu kuring kabeh akadeun cacing ulah sumuhun sepuh sok aya raja nu kasohor di mana geus maot eta raja dagangkeun bangke raja ka pasar aya nu meuli moal hargaan mana jeung bangke teri lauk nu pangleutikna koleras eueuh daya eueuh daya eueuh istilah naon-naon hargaan kene tuku nu matak pangarti nu jadi ciri kagagahan anu rongkah kapangkatan anu dipiwegah eta kabeh helas eueuh paedahna tanpa hirup dibarengan ku kaimanan jeung katakwaan kanu kawasa dah laras sepuh eta di kan para pemuda tak kitu kasep ngan pamungkasna amat teh oleh melang we ka hidup teh naon melangna sabab hidup sok katinggal ngalamun dah sok katinggal ulang jentul wae mu sok katinggal ku eyang teh ulang jentul kawas anu jauh panindeungan naon anu jadi pikiran hidup anu jadi kandungan kolbu teh anu sok ngeleketek wae kana hate teh naon ngaganggu kana kalbu teh sadaya-daya kaula nunyang naon aya taroskeun ngeunaan diri pribadi dah sae ningali rencangan ningali babaturan ngasasih teh sok sumping ibu ramana anu ngintunkeun dah kangge waragadna kangge barang tuangna pokatnya tapi putra mamang tahun-tahun di dia teh saha nu ngalongok leres angin salira wungkul nguping cenah kaula teh sanes asli putra eyang dah kapan eyang ieu lain bapak ta eta saha Kangjeng Rama saha Kangjeng Ibu eta anu jadi kandungan kolbu ya dah eta jantan emutan deglan ujar meneng-meneng Gusti petenge ati nira petenge ati ira
geus mama sulen rasalin pawarna salin pawarna ika bingung nu teu mangitungtung susah manah nu taya sudana beres lamun dibejakeun yakin ieu teh budak bakal ngejati ieu tempat bakal milarian bapana tapi anak dia mutrek teh kitu kumaha da puguh kawajibanana memang hakna kumaha sepuh da saha kaula nun urang mana sareng kumaha riwayatna kaula aya di dieu yang dah coba pidatos disumput-sumput dosa pidatos dewasa atuh kula itu kan dia dosana teh padahal umurna mah karek 5 tahun teh eta teh bisa kitu ngantos agung we kula dijual dewasana aya orok gogoaran di leuweung baheula oh kitu sepuh keur diriung-riung dek dialag getihna ku kaula disabet ieu budak laras disabet teh dicokot dibawa dicanak kabur alhamdulillah disalametkeun tati dinya kaula apruk-aprukan neangan riwayat jelema nu kalengitan orok kapangi nganti dibejak oh kapenak lele da kaula kapiheulaan ku nyaah atuh eta hangtos keur baturkeun tos nyaah teh kulan dodo kasih hog moal disumputkeun ku abah dek dibejakeun moal dibuni-buni panginten hawatos orok di leuweung lalaki gogoaran geus dibuligiran dek dialag getih Allah ai cenah mah keur tumbal eta teh ceuk eta jurig-jurig dengan ku abah teh dirawu dipangku dibawa lumpat sumuhun untung teu keberik make ajian bayu rota dah saepi angin laras saepi angin gabungkeun tah tidinya gitu ih marukana sakitu kulan tahun-tahun amat teh tatapa puasa paribasana lah nya dewa ngintunkeun cupu anu eusina teh Tirta Kamandalu doh di baluran unga minggu ku eta Tirta Kamandalu no atuh ai salegeneng teh ngageungan kulan hidup teh jadi remaja putra tadi dinya ku aya ku eyang dididik pangarti biasa pangabisa laras kinya we yang sapertos tak kitu kasep kanca kulan oh geuningan kumaha nu ngukut budak mah sagala rupi ge kitu panginten kulan ulu mauludin yuladu ala fitro laras yen sakabeh nu dilahirkeun ka alam dunya dengan keadaan bersih sepuh kumaha nu ngukutna atawa kumaha inung bapana dek di Yahudikeun dek di Nasranikeun dek di Majusikeun oge sumuhun eta ge eta kumaha nu ngadidik sepuh cacak anak kut-kut hag nuhun saha sabenerna hidup teh trusing madu trahing kusumah titising andana wirih trahing dewa kamanusan wah aduh tereh darah biru rupina mah gitu ya isna tereh karaton digana mah malah dewa tisa warga anu ngintunkeun Tirta Kamandalu yen hidup kudu di baluran ku eta cait minyak Tirta Kamandalu teh sumuhun
dipepen. Dewa naon Dewa Indra dah tete yang hidup mun pencakaki mah kanten aduh dupi Kangjeng Rama ieu riwayatna dah cobi ai bapa hidup teh garwana teh nu di karaton teh aya 2 katambahan ku inung hidup jadi 3 Den. tak geuning tilu Nu teh payun sahatan. ai inung hidup kakasihna teh Dewi Winungulan ti negara Tasikmadu walau Inung terah raja ti bapa terah raja kiat turunan mah ku eta Bapak hidup teh Arjuna ngan waktu ngalahirkeun nyaeta ku kelong wewe ku jurig awewe nah hidup teh dipaok dah digenti ku anak anjing atuh inung hidup teh nepi ka diusirna gitu riwayatna semua tah dileuweung hidup teh rek diala getih dek diala nyawanya ku eyang disabet disalamatkeun dirawu dipangku disalametkeun kitu riwayatna jadi Kangjeng Rama teh kakasihna teh Arjuna walah Arjuna panengah Pandawa eta jelema kasohor para ratu mika yungyun para menak mika serap kolot ngeso budak era dengen-dengen mika deudeuh ahli mentangkeun panah ajianana oge Sri Weda Danurweda Sri Nurwenda dah murid kahijina Dorna terus kasohor ahli tembak sohor kemana-mana Den taeta bapak hidup teh kasep bingap Omar watas suka aduh bingap Omar watas suka bingap kagiri-giri wakia tendera ke ingkang hamidanget binga marwata suta binga kagiri-giri hamidanget hatrin sang pandita midanget haturan sang pandita jadi hidup teh terus sing madu trahing kusumah titi sing andanauri trahing dewa kamanusa wah Keur darah biru. tenang terus karaton teh nu mata kue yang ti oro keneh katempo katingal kue yang tidak banget hidup dah benten aya pamoran aya pamor anu luar biasa biasa da puguh teureuk atuh mah tah mudah-mudahan hidup munculna di luhur bumi ieu atawa napakna dina sang pertewi ieu dah leres sing jadi anelan sing guna pikeun kapentingan negara bangsa katut hirup jejeg anceg dina agama sing janten panutan ade sing jadi panutan mun jadi pamimpin ulah nepi ka jadi pengkhianat tapi sing jadi nu amanah wa mana Ulah jadi jelema naik pamimpin taeta kriteria kapamimpinan teh hiji sidik tablek amanah dupi patona mah keur urusan heula jeung KPK tenang eta Dirasa adat. oh. leres nuju numpakan sapi ngajual daging keur meuli daging Beli gede kana daging. daging raos keur meuli daging ditotong da eta lagi gageug timbalan kaula nu Oh digepuk pernah ditotong. nya Atawa di sate.
Sinekna anjeun teh cing jadi jalma anu soleh. soleh. Cinga milik rezeki. Amin. Nu jauh cunuk nu anggang datang nu caket gerak ka kore. Amin. Tah, ai modalna nyaeta bersih hate. Ta eta dina mana sing bersih tadi. Qad aflaha man tajaka. Bagja pisan keur jelema anu geus bisa ngabersihkeun hatena. Timbalan kaula nu sok bersihkeun. Bersih. Ulah aya gantar kakaitan. Nya. ulah kredit Ai bersih hate mah jika itu jika dia oge heulakeun. Heulakeun urang ka batur nyaahan dedehan welasan asihan. Eta modal hirup mah. Malah eyang baheula ditegor ku karuhun eyang. Ngadoakeun budak anu lahir mudah-mudahan ieu budak teh cing jadi jelema anu cing pada mika welas mika asih tata teh tibalik ngadoakeun teh atuh kudu jadi sangsara meureun pada mikanya mika asih mah cing welasan jeung asihan luyu jeung katerangan ceuk Allah maneh mangka eling ka kami tuh jadi maneh heula ke di mana maneh eling ka kami bakal eling ka maneh kami di dieu jama nyakup ditek-tek nepi ka bengek universal. oh kitu wis gerapet maneh heula nyaahan ka batur bakal nyaah ka urang gitu pan pare ge melak heula meureun ke di mana melak heula tah salah panen jadi buah kadang memang ngakal heula cidekna naon rupaha perjuangan moal bisa ngawujud tanpa pengorbanan eta cenah cikolot mah baheula ka sawarga mah rumit jalan teh loba hambatan kudu ngaliwatan hese capek susah payah pahit getir lara jeung balangsak timbalan sakitu atuh pami kitu bacarana bade nepangan Kangjeng Rama anu aya di mana di Madukara jadi adipati netral dupi Madukara teh kareh ka Banasapon ku nagara Amarta malah nu jadi raja nage Wahidep Prabu Yudhistira sanes nulian tah lamun dek neangan jati diri tak kayaknya ka Wahidep Yudhistira doh eta leres tanyakeun sabab getihna bodas tah cenah lamun jujur ka Wahidep ngaranna teh Bima eta mah sarena ge tara ngagoler nangtung we Allah eta ararane Wahidep paman-paman hidup mah hirupna teh jalmina teh mah ararane boga keanehan sewang-sewang boga kelebihan laras gitu den tah kitu cu gerajik jigra ngan Bapak hidup mah Arjuna mah tara leupas ti pawongan eta cirina teh eta bede pawongan nu mana pawongan aya opatan bapana hiji anakna tilu jadi opat ulah kaget tepung jeung eta ngan ulah kaget panggih jeung jelema eta jelema teh salibat rupana teh eueuh nu alus tapi omonganana tapakuraneun aya rupana mah percaya ceuk urang Indramayu mah jeung cik Cirebon salapan teh pawonganana teh oh eta teh sarua keneh eta oge filosofina aya leres laras kaula nu tah kitu kase sae eta we cirina mah den ulah hese saha nu kahiji pawonganana ngaranna Semar beteungna teh buheukeun hideung beungeutna bodas nah aya jelema beungeut bodas awak hideung pan Semar eta teh ngansik dina pasirna Silib aya dina sagarana Siloka numpuk dina gunung Simul bacaeun beungeut bodas ai beungeut teh gambaran hate coba ti mangu geuning mangu mah kucupat ngabejaanana sumohon mangu teh manggis
nangis lamun cupatna ngabejaan tilu warna 5 di jero lagi 5 tanah lepas 5 lamun cupat ngabejaan genep genep artina ngadek sacekna nila saplasna semar cara ngebohong tapi kaula kantos menakan mangu cupatna genep tapi usina buruk geus lain burukna ulah heureuy maneh mah ulah sanes masalah burukna anger rek buruk rek kena genep dah kajian buruk kayak bilangan mah anger laras kaula nun ulah diomongkeun nu kitu mah teu kiat kaula nun eta teh sok banyo jeung babaturanana meureun tak kitu ta eta teh pikiran anjeun teh keur tawaf kuriling ngurilingan dina sirah teh tawaf eling ka dieu eling ka itu eling ka dieu eling ka tereg eureun tadi dinya sanad anu alusna sanad caritakeun pigawe doh leres tawaf kabeh oge makhluk Allah teh tawaf muih nguriling bumi ta ieu bumi nu diajikan ku urang teh muihan panon poe di tempat ka tempat teh sataun teh bari jeung bumi na ge muih deui ulah tapi kurang ta eta mah sapoe-saputing muihna tapi kurang teu karasa tadina pikiran urang oge sok aya nu muih geuning inget ka itu inget ka dieu oh rusras kan itu ka dieu tah jadi we kahirupan nu matak ulah jauh tina diri ngaji mah lepas tina diri mah ha timbalan ka sakitu we modal ti eyang mah jig atuh ari nya mah rek nepungan anu jadi bapak sakitu ge kacaangan ya malah hidup teh ayeuna teh keur di teteangan dipilarian keur di teangan saha nu manggihkeun budak meureun ayeuna mah geus 5 tahun umurna da ayeuna mah geus dewasa hidupna ge bakal kageteun itu oge keun anu bakal nyarita mangke yang bisi teu di aku mah ku ieu disambung eyang kedak datang ka itu lares dantenan bulan tapi da kurupa oge da beuna ayeun teh geus mirip atos mirip da pugu putrana boga lanceuk hidup teh ditu teh Abimanyu ngaranna geura sok hampir sarupa sakeureut da pugu teureut laras kaula nun jig cocoan abah pake aya kuda tuh sinaon ngaranna teh geuning teu jig ini anu sok diurus geuning ku aya nu ngurusna pek pake ku hidup pek kitu ya aduh tapi katamplok aseupan kanyaah eyang pan kitu rupina dinten iraha anu kedah lumampah anu sae waktosna ayeuna waktu nu alus teh sae ninggang dina sabda panita jeung padaringan kebek ninggang di padaringan kebek mah susah deuleuy gerajig ini moal susah tenan waras kaula nun ayeuna rupina bade mios pek geura pilileuyan ka itu ka babaturan santri-santri nu liana nya timbalan kaula nun da ika melang mah karempan aya wae eyang oge ngan ulah poho ke di mana hidup geus panggih jeung kulawarga besar hidup boh ti indung boh ti bapa balik dewe ka dieu longoh ih piraku atuh nya teh ulah kacang lupa kulitna ulah jiga kuya kaleuwi ulah nepi ka abus kuya kaleuwi nya timbalan kaula nun ayeuna keneh bade mios kaula nun jig init beralu mampah jeung lumaku doh sae pangdoa eyang edi sagigireun hidup mudah-mudahan angsa damel sapanejanya kade pikeun gaul hirup teh dinu loba engke jelema mun urang salah geura aku salahna ulah era menta dihampura mun urang anu salah geuwat kudu menta dihampura lamun batur menta dihampura
Ye jimatna HD jelemak menta dihampura ngan aya nu leuwih HD jelemak nu ngahampura sakitu modal Eta abdinya lindung ka Allah tina pirang-pirang godaan setan nu dilana kalayan asma ning pangeran nu kagungan sifat murah sifat asih. Hei Mang anu ngurus kuda ya kari canak kudana kari ya canak kaur Kangjeng Rama eta kuda teh dibikeun ku kaula pikeun halumampa laras mangga Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mang Haji damang. Alhamdulillah. Aya dina maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Lakat menilekoh kitu Mang Haji. Tetang saya ngadinten di pesantren. Mudah-mudahan Mang Haji panjang yuswa insyaallah. Tapi kalekoh kitu Pak Haji Muhyiddin. Aduh. Saha kakasih teh Mang Haji Kohar. Nuhun Mang Haji, nuhun Mang Haji. Aduh, nuhun Mang Haji. Nuhun Mang Haji ah. Mun urang mah dicukur Mang Hajinya. Ieu teh urusan Mang Haji kuda teh. Wah, kaderare kuda. Urusan Mang Haji teh dipiwarang ku tuang eyang. Murukana tuang eyang nuju anom teh murukana pan ieu kudana teh. Ya. Kamana-mana teh nganya kuda. Isuk mah dicukur Ngaji. Mang Haji kuda teh bikang jalu ieu teh. Blak. Ieu kuda bikang jalu. Wah, jalura deh. Jalura Mang Haji mah tara ngungkut kuda bikang. Ampun. Rumaos ipis iman Mang Haji mah. Ampun. Sok rada kabong roy Mang Haji. Nuhun Mang Haji, nuhun Mang Haji. Sacidana lain juga ngawerna. Ngomong eta ya. Oh, udah geus dilipen. Di mana lagi teh? Kawin Mang Haji ti Pusaka Ratu. Mungali kacompreng eta teh. Ayeuna teh. Nuhun. Mun aya lemur dia mah. Lares. Eta Mang Haji teh lah. Buah dua, ayeuna buah dua teh. Kebon buah. Gang dahlia. Nuhun Mang Haji, nuhun Mang Haji. Iya kuda saur Kangjeng Rama teh ku kaula rek dipake. Oh, parantos aya widi. Parantos nuhun atuh. Nuhun. Jaluna ieu teh ulah. Naon ngaranna kuda teh? Aya nu nyebu si Jamhur we aya. Aya si nyebu si Manis we aya. Kitu ulah urusan Mang Haji mah mamis leuh. Mamis leuh. Urusan Mang Haji mah ngan omat ieu kuda mah di perjalanan ulah panggil jeung bikang. Malum keur beger kudana. Ngarti ieu wah ngarti atuh. Geraknya punten ieu ngaji Mang Haji nya. Mangga. Hei. Dah. Jamhur. Ya bulan. Nah, nemolan teh. Murukan teh eta. Puncak Sunda mah. Ku urang buah dua mah ieu teh parantos ditawis 20 juta. Waduh. Nyoon. Kitu geus marukana. Kage kuda remong. Kuda rengong udah jatuh. Anu lagu kitu teh geuningan tuh ya cuma ngerti kan lagu
Jurek kene barukan. Geus apaleun kana trompet teh mah nenek. Apaleun ka trompet teh. Manis. Gitu cenah jadi. Wayahna maneh bakal ditunggangan ku Mas Putra Kakasi Bambang Aji Putra. Jajakeun gitu. Jajakeun sakumaha eta nana. Omat ulah ngerakeun. Si Aden Ulang ngarudetkeun. si Aden Panji bade diange. Ulang ngarudetkeun ulah minta jajan. Parabna naon? Yo jokot biasa. Biasa. Biasa Jokot we. biasa. Kali-kali ku ampas tahu. Dan sekali-kali mah ku ampas tahu. Sareng ku ongok. Aya eta oge sekali-kali masihan martabak. Ada Nya. Gitu cek Kang Haji ge. aya nu masihan masihkeun. Teu sangka Kang Haji jag-jag wae nya tos sabaraha tanyus bae teh. 58. Wow, Kang Haji teh yo. tapi jag-jag Pun anak 4, opat. laki 2, awewe 2, 4, kan anak tere. Dua anak tere. Kata mah hareup anak tere da indung ngaturkeun. Putra tere 11. Nah, lo anak tere. Iya. Itu cek Mang Haji ge. Anak tere gara-gara. Nuhun. Kapungkur mah Mang Haji teh diriwit kencing manis pagawean teh. Oh, tanah samburan. Iya, marukana teh den. Oh, untung aya susu kuda liar. Nah, eta Susu kuda liar Sumbawa teh lumayan teh. lumayan. Biasa yang ada mangkeun. Iya. Pada posisi sinen. Marukana darah tinggi kapungkur kantos marukana 230 Woi. hampir kajengkang. Tangtos. Darah tinggi teh ku SMP cageurna teh. SMP. SMP Sekolah menengah pertama sanes. naon SMP teh Sari Mengkudu Prima. wow Sari Mengkudu Prima. Eta we di Luan. eta we kula Cang hudu lumayan aya jag-jag ka jieu. jaga Asam urat, kencing manis, darah tinggi. Lumayan. wow obat transionil Nuhun. saya ya di lemur Alah. Adena tuh gerak itu gerak mau ngaji deh lah. Turutan ngaji. Oh, oke. Mang Haji mah marukana teh di Mekah teh waduh. Ngan omat ngabartosan ka Mekah mah Cep Aden. doh Ulah musim panas. Oh, bahaya. dingin lah Sabab panas di urang mah paling luhur 32 derajat Celcius. garis paling panas Tadi Mekah mau pamitos musim panas dugi ka 45 derajat. Kitu wah hari ade. motor newewet mah Keluar ti hotel teh marukana asa ditabrak ke ku panas teh. Panas. Lempang teu ngangesna Cep Aden. si Cepanji Cara roplok tak kulit teh, kulit suku. Gitu jangan saya. Gitu Cep Aden. Gitu jangan saya. Ngan aya raosna deui musim panas teh di Mekah teh. Aya raosna kumaha? Nog teu kudu digoreng. Kudu beli minyak. Teu kudu digoreng teh, teu kudu digoreng meuli nog teh kantun dituna dina keusik. Buang we ku keusik. Asa, sare asak aja jok. Nah, ini menang haji. ngaji bener aja Nahur cai den, kari milarian batu tumpukeun. Tuna we teko teh tah. Nalur batu. Usian cai luhur batu. Asak. Sare asak bae. Kada kainu. Panas-panas dari ditu marukana tah ngarokok teu kedah mawa bensin. Rokok teh kantun antelkeun kana batu. Hurung potong. si Ade di Bandungan teh gitu Marukana teh tah kamari aya ustad pagawean teh nganyawah we jeung nyawah nepi ka kuluh nepi ka hidung atuh. Ayeuna buka mah hidung Ustad teh kulit buka hidung kulit teh ceuk Kang Haji teh buru-buru ka Mekah balik teh Mekah mah moal macul wae atuh ripuh. mau capek deui Marukana teh na cenah naon Kang Haji teh syaratna ka Mekah teh wah syaratna mah tahajud
sareng sena tahajud teh surat Yasin tilu balikan. Surat Yasin tah. Deui surat Al-Ikhlas 103. Terus jeung surat Tanah. Teu pira sakitu ka Mekah mah. Eta salatna. Aya ka Mekah mah. Jadi moal macul deui euy kitu teh moal apa sawara dijual man. Ampun, Kang Haji. Alah, punten deh. Iya. Mang mah tukang heureuy. Iya. Keke Kang Haji tahun sabaraha ka Mekah teh nya? Insyaallah 3 tahun deui sugan aya ongkos kitu teh. Sugan teh atos nya acan. Karek cita-cita we gede itu teh. Nah, ieu Mang Haji. Nuhun Mang Haji. Wah, punten deh. Tukang heureuy Kang Haji mah. Matak awet anom kayak gitu. Alah. Jadi mau ngerakeun ieu teh kuda teh moal cing percanten den. Bade ieu mah urusan kaula. Oh, sumun bade angkat ka mana? Dek nepungan bapak kaula. Dek nepangan Kangjeng Rama. Dupi tuang Rama teh saha? Panjang lalakona. Oh, tuang Rama teh panjang. Aya sameter. Lalakona yang meriwayat Sakitu Mang Haji ke rupina wangsul ti ditu ku kaula di biasa ngadongeng lah. perhatoskeun pisan naon rupihana kagagelan. Wah, nah ya den teu kituan den. Da ieu mah atuh da tuang eyang ieu mah kula teh mah teu kena kituan den. Nanaonan? Ai kerokok mah ya. Ulah Tapi lumayan ye keur jajan ye. Tagening. Entong sok kitu den. Ngisinkeun isin ku anu carekan ku eyang. Lalawara teuing kali aden. aduh. Entong sok kitu ah. Ku pasep tatang. Lumayan ieu mah cenah. Alah, da ku pasep tatang oge di pasihan. Atos si Di pasihan Mang Haji mah. Di pasia ku buis. Kulo kana teh. Nya ai mulih ti Arab teh murkana korma 3 kilo teh teh. Ya korma nabi teh. Nya korma ngora utamina mah. Ieu lumayan entong cenah. Sanak Mang Haji. Oh, atuh maksa-maksa teh gade nuhun atuh ditampi ku Mang Haji. Eleh kai maksa mah. Nuhun atuh denah jazakallahu khairan sira nuhun. Amin. Mudah-mudahan selamat di perjalanan. Ya. Aden teh cenah sauranya. Bade angkat teuy cenah ka itu ka Saudi Arabia cenah damel deui nya jadi kapten kapal. Wah. Nya doakeun we ku Mang Haji. Wah, sing agung milik ah. Oh, Sing agung milik. Ya den Gampang ibadahna, gampang usahana, panjang yuswana. Amin. Sakula warga jaden. Mudah-mudahan semua. Kitu we teh Mang Haji, wilujeng nya. Mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Joh eta. Lumayan boga keur eta ye. Aya. Keur meuli pulsa. Aduh. Aya 2 poin Kang Haji ah. Nuhun den, mangga den. Mangga nuhun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mangga den. Mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, minum teuing. Kudu rek namahan deui. Lain Kang Haji cingceung pisan mah kana Kacengos teh. Bambang Panji Putra ingkang bakas semedya tuminak ing Amartapura. Doh, ieu Nepangan Ramana Arjuna. Maksad tunggang jaran. Dangu-dangu selakni teh Aswadipa. Aswa pranyata kuda. Dipa panjang utawi lempai. ulsing Ulesing kuda dawuk pang megantara. patining kuda antakasura masta kegerotan. kukulinciran Kukulinciran kuda satria Amana, satria Pinana, satria Kinayungan, satria Papayungan. uyuping Uyuping kuda arak api arak abda sopi berenes cuma delalan jenewar. pecut teh Pecute melengkung kadia kumung-kumung. Mendeke. Mendeke kadia jelarat. Lakuning. Lakuning kuda loncat-sat jengkang tan kena-kena.
jalur teret ay datang dong. Sok nungtu raja bisuna. Ya naon ieu teh. Anu jadi bawa wabah ka negara. Ya wabah air kumaha teh kulang. Cing. Sabab pangeran ngayakeun 1000 panyakit 1000 piubareunana. Piubareunana leres iku itu teh mah. Ngan paraji teu mati paribasana, panita teu mempan dukun lepus. Dah leres. Paradang yang oceak eta nu jadi sabab musabab makulan. Dunungan urang Gusti Patih keur usaha. Ayeuna teh milarian eta punya piubareunana bener. Ya biasa mah. Bukan bisa kaungkulan. Bisa Bisa naon? negara bakal waluya. Ya, waluya dina bihara-biharinya. Nyaeta kudu kacap celakan getihna Pandawa panengah Pandawa anu ngaran Arjuna. Oh kitu. Kumaha? Nepi ka ayeuna eta Arjuna can kaala getihna sabab eueuh pakarang anu bakal teurak. Laras. Nya jadi teu mampu pakarang nu sanes memang. Sabur pakarang dek dikadekeun kabeh leuleus anu rek ngadekna. Allah, aya kitu ulang. Sabab dipaokna Arjuna teh keur tapa. Oh, nuju tapa dipaok ulannya. Diculik Beres. tapi anger masih keneh tapa sanajan cicing dina obag ayeuna. Teu Allah, lemek, teu nyarek, teu dahar, teu nginum. sumohon. Aya hiji kolot anu bisa dipercaya. Beres. Bisa cenah Kaungkulannya. Pandawa atawa Arjuna kaala getihna lamun kudu dibabuh heula, lamun dibabuh heula ku layang jamu sekali musada. Oh, eta teh. Lumatak ayeuna Gusti Patih Nuju berangkat. parantos mulih ka karaton kalebet guha Leres. rupina hasi maling layang jamu sekali musada. Rupi nama ulang. Ekos lebat maka guha. Sugane kaala getihna Arjuna nya. Kan tenah sugano ya Oh. tuh. Nanaon kayak di ikhtiaran mah. Dah-dahane Kan tenah. ayo ngajaga guha bisa aya nu nyusul Oh. barayana. Sumur. Bisa aya nu apaleun kana mah. Awas dina rungkun pinuhan, Ya. Wow. dina gawir eusian, Usian. dina dadatar, di mumungang, Jadi naga. bisi aya jalema anu luntang lantung ka ieu tempat. Lunta lantau ka ieu tempat tewak. Ege, kula, mangga. Pinang ngajiju. Kakakas salang kalimat. Nina mun lamita teman. Sok asa jang tresna kasuat-suat. Pinasti samut diri. Ini kami tak Isi kudi. Jaya kiri jalan abang kenapa sengsara disendiri irawa nogentang Ya teh meuli macu-macu teuing. Uyuan teu capek sih eta teh. Ngahajuri geus sebab bagja Gusti. Awas
Riatna jeung hati-hati ngajaga ieu nya. Ya. Oh, bisa kulungkang kolongkong jelema. Cai letih temongkus. Oh. Kang salang kalimat. Suwan Kang Yanto. Manis Darah ramang orang Yahudi. aya pangestu urang Israel. Ngahajurikeun ieu bapak coy gauyog cerita panjenengan. Syukur. Tingkatkeun keamanan. Insyaallah. Saya manusia kulungkang kolongkong. Melaksanakan pemerintahan pangalusna sanajan dibantung ngaran kasayang musna Ulang tek pakia sok nutung rajawi sunat di dunia orang ngumbara kebebasan kama-kama Kapitan kumenggalwing. hayang diletak Aing ngalea we sia teh. Ngahajurikeun ieu bapak coy kuci. Kasasaat teh ngalea we. lagi sabanati banget selamatkan sadayana pamugi Allah ngakan selamatkan sadayana lah Mang Dadang Ide. Yo. Eta. sabaran kita tembok lele mana bae Yo. Ho. Aduh. yang mana Oke. Ngahajurikeun ieu bapak coy kuci. Oh, gitu. Sora teh bebeakeun ku sorangan. Yuk. Duh. Oke. King atuh kenangan euy. Lain sakitu kenang babaledagan. Biar tadi kenangan. Ih. Wah, kabina-bina teuing. Sia teh datang ka dieu teh rek naon atuh? Erek nambah. Erek hiburan. Oh, apaan aing teh mudahan kudu dikenangan. Pan biar di kenangan. Ih. Hirup Gadang sia hirup teh. Sok ayeuna. Hirup teh bisa capekeun. Gaji kurang saeutik ti popolotot. Lain hirup teh bisa capekeun sakitu kenang babaledagan. Keun, antep. Nah, kitu kah yang aing teh. Ada suara sinen aduh. Oh. Lah, beres eta sora sinen tapi geunah kitu. Naon sia teh?
Kasar hayam kaum eta mah. Di sinenan henteu, Di kenangan teu. di kenangan henteu. Alah hebat. Enak. Hebat eta sinen di mana? Panggil deui ke mah. Panggil deui teh sinen kitu teh. Nya. Nah, da can Sada. Ulah dilalaworakeun ka ditu. Can Sada goblok. Can Can Sada. Wah. Can ngawi atuh. Weh, semua kapi atur. Tuh. Nuhun. Lah, nuhun. Naon cenah? Nuhun. Hah? Nuhun. Ulu. Ngorakeun Daun teh jongora kene. Naon sia teh? Sieun palai buah. Namanya pentil gitu. Namanya pentil. Tuh. Can mejehna di Lain sia diuk diterima semah maneh sok diuk. Lah, diuk. Ish, atah kene. Can mejehna di ala. Kana sasasi setengah deui rupina. Kene kintun goblok ge. Tuh. Ya kan abdi ke kadua. Ayeuna mah dah hasum. Aduh. Lebih kalangkong itu Kita nyebut hasil meni nyebrot ka aing. Ngora kene mah hasum. Goblok cenah. Wow. Menyegor eta ngomong. Borodol ali. Jeung hasil Geus diuk. Hah? Diuk buah gedong. baingan bolot. Lain buah kukuk lain. Heeh, geus diuk. Is buah gincu macan aya. Dan Saraya. Ke di mana geus ka ala, geus diasak-asak, di kabagean sararea oge beri sakilo ewang. Da boga Tenang. da boga Lain nyaritakeun buah goblok. Naon? Lain nyaritakeun buah. Ih, nah ieu maneh buah gedong. buah golek ke aya. Lain ngomongkeun buah goblok. Teh sora. Astagfirullah geus adan deui dah. Jama. Ada kadenge mun hawar-hawar. Habar-habar tungtungna we kadenge. Astagfirullahaladzim. Di masjid mana tetenya? Muati Si aja. beri kana aing adan. Muati aja itu. Naon sia teh budak? Ka geus komat. Ah, sia. Tinggal berjamaah teh. Sembah ka pihatur. Heeh, ditarima. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Teu ngawartosan ka abdi. Naon sia teh? Eta maot tuang rama. Daweuh nu maot. Astagfirullah kawas kanu tebih. Wah, atuh geuning. Mun urang mah bae Ih, atuh SMS. Naon panyawatna eta geuning? Eueuh nu pae goblok. Hah? Eueuh nu pae. Naon panyawatna? Anjing. Dipegang neutre gara ceuli gitu. Sakira-kirana atuh mararaot dulu ieu teh bejaan baraya teh loba atuh sakurang-kurangna meureun uing nganteur ka kuburan. kuburan ka makam. Anjing. Urang sami-sami doakeun atuh mudah-mudahan almarhum tuang rama cing di tempat kirina tempat anu nikmat munguh Allah. Anjing. Tah kitu amin gitu. Anjing. Parah eta mana? Semoga ya di sisi Parah siapa goblok. parah bongena bener. Budakna teh. Pisan sia. Budak. Saudara kayak si goblok. Wah. Aduh. Da kumaha teh? Geus magrib deui wae eta. Kadenge tungtungna bener mah. Bingkeun Gusti. Upami teh mah tuang rama teu damang atawa kulawarga teu damang ulah nepi ka teu diwartosan. Naon panyawatna? Panyawatna teh naon? Geus ya geus. Ulu. Belat? Geus. Oh, liper. Udah gampang. Ya mun bebejang. Yang modarane aing sih. Lain si eta mah parah pisan. Atuh liper mah geuning teu pira eta ku tutut. Urang eta mah aya. Wah anyiran we. Eueuh nu maot. Cuma ku tutut. Ngan ngalana tong dikepung. Larineuk Tong mawa polisi dah tutut malineuk. kari nyomotan. Teu kudu dibangkol. Iya. Jeung ngala tutut ulah make jeung mawa bedieu.
Dalineuk tutut mah kari nyokot eta geuning di balong. Kari nyomotan. Ini sada urang mah lengkap pisan da si eta. Urang buruju gitu. Cobian ku tutut. Ngan omat ulah sareng cangkangna bisi ka buruyan. Bisi melak. Bisi melak dina tikoro takut melak eta. Nantinya kalau cangkangnya kalaglag nanti kutu kieu. Ih, meni pikageuleuh si goblok. Nanti aya akibat. Iya. Eueuh nu maot, eueuh nu liper, semua ku tutut. Insyaallah. Obat. Pasti di lima pakinten orang ono. Geus ya, geus. Denawa anu ngajaga lawang guha. Margi di lebet guha memang negara karaton. Itu kayaanana. Doh. Siap ka hareup diukna euy. Hareup. Sing ada omong itu menjara rempling aya. Mulai kawas gang katincak kan. Kawas gang katincak kieu jara rempling naon itu maksudna? Mulai jalan matuna. Nah bararingung. Sang kirang saheng. Kawas sama bararingung. Hingkeun anu budak kieu tong dibawa rapat teh nyamung. Da mah nyamung atuh nu aya mah. Aya mah paseaeun. Aya naon lagu ge? Aya naon ieu teh? Naon? Kieu ye. Gusti Patih teh parantos hasil nyana maling layang jamu sekali musada. Dah keur ngababuk si Arjuna sabab teu kaala wae teh getina teh teuteura. Teuteura ku rupa-rupa pakara. Sakur nu rek mencit Arjuna ngajengkang. Nya kudu dibabuk heula ku layang jamu sekali musada taena geus hasil nu mata kurang doakeun ieu nagara. Di mana kacak celakan getih Pandawa teh yakin Waluya deui. bakal waluya deui. Ya Rabbi hari kedelna. Sabaraha bahari urang teh boga rezeki teh beak deui nagara teh. Heeh. Teu kaop boga rezeki. Cenah cikolot mah baheula kakeunaan ku panyakit lesang pura. Lesang kuras. Lesang kuras. Ta eta. Bari jeung panyakit terus-terusan ka urang keuna. Meuli mahabu. Wah, cikungunya. Muntaber. Saber komo anu darah tinggi. Darah ti tinggi jeung sajabana. Eta asam urat. Ku tutut ku cicing percanten. Upami salira percanten ka abdi mangga. Eta tutut teh penyembuh penyakit liver. Kitu kula Gusti, omat ngalah tututna ulah dikecerik. Eta ku kekeun eta mah. Ulah disumpit we. Ulah Da tutut mah lineuk kali nyokot di balong abdi seueur. Sing percanten. Lain soal tutut goblok ieu nagara. Seueur ku tutut. Ulah miwarang satpam milarian tutut mah sawios ku abdi satolomong sadinten kengeng kulan Gusti. Iya lain nu gering lain munggubaran nu paeh beleguk sia teh is sanes ku lembing beuh coba tong dicanak sia urang teraskeun Gusti tong dibawa ngobrol urang podaran teh si goblok tong dibawa ngobrol tah kitu ye nah bener kira-kirana ieu nagara lamun kacak celakan getihna Arjuna bakal waluya. Gusti eta teh ieu teh tina ganam ramo tina suratan pakatinggalan oge harewos ti karuhun urang kolot-kolot urang. Tiga ib bilih tina impenan. Ai impenan teh eta teh kembangna sare aya impian aya kai impikeun ka babawa impi aya riwan tarik teuing ka hayang
mantang jeung deui rata-rata lamun datangna kana impian eta teh kaituna sok pikiran deui nya eta merena teh mere simul. Simul kumaha? Sieun kieu ye sapertosna tapi punten bilih aya nu teu siapa madegan sareng abdi. Kumaha? Margi abdi mah panginten sareng salira teh benten agama. Nya ge rombongan beda. Ai abdi mah rumaos kula sok ngadengekeun ustad. Ustad Maulana. Sok ngupingkeun ustad kula. Ustad Di masjid ai sok ameng ka masjid. Ai ngaliwat ngupingkeun nu ceramah. Naon? Ai eta nu ceramah teh ahli filosofi ongko. Kumaha cenah? Margi Arjuna teh Pandawa ari Pandawa teh kekasihing dewa. Kekasihing dewa. Ai Pandawa teh lamun ieu mah dipikiran ku agama abdi, agama Islam. Oh, maneh mah Islam. Kumun kapan aya salira mah naon teh nyembah ka panon poe teh? Agama Kristen. Ya teh. Atanapi agama Katolik. Katolik. Kemana karep wae atuh geuning maneh. Abdi mah dina agama Islam teh aliranana aliran listrik. Paingan mo. Dihubungkeun sareng ilmu filosofi ai Pandawa teh jelema 5 lalaki wungkul eta Pandawa disebatna. Dan numutkeun agama abdi anu jadi rukun di abdi mah nyaeta rukun Islam teh aya 5. Hiji syahadat, 2 zakat, 2 salat, 3 zakat tah. Anu panengah teh zakat, boa negara urang teh pangna kieu teh nyaeta sok ngakanan duit zakat boa. Zakat tina filosofi ieu mah. Ieu mah lamun ngabantun tina filosofi Erjuna Ercai Junawada. Nyaeta ai cai teh sok ngalir hartina teh urang boa-boa teu ngalirkeun eta harta fakir miskin. Anu dititipkeun ku Rasulna laras kuha sakitu ieu teh akibat urang keneh pan ai cilakana manusia teh aya tilu fakta. Dah hiji tina bodoh, 2 tina poho, 3 katiluna kai tiluna mah laun-laun jadi legok. Paribasa Goblok sia teh mamawa kainya. Apa sih teh kesarwakeun paribasa? Bodoh, poho, balangah gitu sia beleguk. Semua sarang disarangan ku ngarempereng koneng. Tonga capruk sia teh. Nya cilakana jelema teh bodoh, poho, balangah. Tak kitu tina bodoh tina poho teh matak nyilakakeun ku hal sakitu, ieu mah ceuk abdi ieu mah bade ditampi nuhun henteu atuh sawios. Da weduk aya di ratu, gagah aya di menak. Margi raja anu kagungan hak prerogatif. Wewenang aya di raja, ieu mah kamandang ngungkul kulan Gusti. Pan raja urang mah teu sarua jeung sia agamana. Oh nyata kitu teh teu bersatu teh eta ai ngaran-ngaran bersatu teh kudu saluyu atuh sararea. Ti tekadna, ti ucapna, ti lampahna kakara lurus. Heeh. Pinasti kersahyang tumampara. Iya inggih. Barang nuju riung mung pulung aya nu laporan hiji denawa. Apunten Gusti. Sampurasun sampai semah kapihatur ditarima naon Gusti nguningakeun kulan aya anu lunta lantok budak ngora bangsa manusia kamana palih ditu kulan Gusti awas nyebar tanya nyebar ayo
gening datang ngungku ngariung ngungku tenggara romong ari nit deui. Naon Naon maksudna eta gening? Jeung teu ngajak di balik. Jeung tenggara rajak di ka aing. Are-are jalan lewas we. Kieu gening hirup di dunya teh. Loba nu ngewa ka aing. Loba pikanyarieun. Loba pikanyarieun. Kemah mending babak. Di bejaan penyakit ubarna kututut teu digugu. Hare-hare we ning. Eta anu pang amekna pisan mah aing meuli radio. Weu teu eta radio. Teu. Wah, teu disada. Disete di kitu di kieu teh hurungna mah hurung. Ai lampuna mah hurung. Eta meuli TV aing gambarna we wungkul eueuh soraan. Meuli HP disakuan ter karasa. Mana didengekeun eueuh. Aduh. Ngahararina jelema teh ka aing teh. Oh, bener. Paduli teh daroraka manehna. Kutuk.